asa wararaas made. Lu ditinggali penonton mani ngabrung. Ya lu mani Mani pogo gelok. Sing lambu. Tipali kidul oge mani murudul. Dah. Tiwetan. Wow. Alhamdulillah sim kuring teregreg nya mohon ngaraos bangga aya di desa Muncangela. Ayeuna di payunan urang sadaya paku miwah reng-rengan aparatur pemerintahan dugi ka Bapak Babinsa oge sumping. Alhamdulillah ya. ngiring ngarojong Karena paku anu saluyu, Bapak RT anu perlente, Bapak RW nyawe. Pan urang mah koleha ka RW ge we gitu. Ku koleha-kolehana ka Bapak R DPR TT ka dieu tara nyebut ngaran urang da kuleha. kok koleha-koleha Koleha TT ka dieu teh. Atuh ka tukang nutu ka Ciswarsi tuh ka dieu gitu. Reug paku tadi palurah ngaleungit sakedap nuju siang si horeng ditembak ku PUPR rencana desa Kaliwon iya blok Kaliwon gitu tah dusun Kaliwon rencana bade dibangun nyeta di hotmik bade jalana di 2 lantaikeun. Ayo kumaha ngaliwatna jalan di 2 lantai kan kumaha Jadi lamun aya tamu teh ngoronong kalau ka lantai ka hiji urus khusus urang Kaliwon mah di luhur gitu. aya kok bisa eta teh jeung nyana mangadenya. Alhamdulillah tadi nuju istirahat kalesan paku ngebel duh abdi teh wah aya dinas ieu paku ngebel kumaon paku eta saurna teh punten parurah cenah aya anu nuju ngukur jalan cenah kitu aya kalesan disarangan ku parurah puhun mang teteh talang keda tugas basi kieu kedah eta belanjang we ka ditu. Alhamdulillah kenging wartos paku ai kahoyong marupina sim kuring ngawakilan masyarakat dusun Kaliwon upami anu ti jembatan hoyongna dugi kapul ka ditu pas bade tikungan atuh ti jembatan ieu dugi ke perbatasan Cijaga Mulia kahoyong ngan tadi teh aya harewos bojongna saurna teh dugikeun wae ku paku cenah kitu. Insyaallah supados rencanana anu tadi disebatkeun kanggo di hotmik teh terlaksana. Amin. Insyaallah menawi dina waktos anu teu patos lami ieu teh baris di hotmik. Tangke lamun sim kuring ngagorowok hayu urang beberes atanapi ngebersihan jalan sim kuring panuhun warga masyarakat dusun Kaliwon supados siap gotong royong kerja bakti. Hidup Kaliwon. Hidup desa Muncangela. Hidup Bapak Kuwu. Hidup Persib. Elehan Persib boro-boro hidup. Persib elehan. Jago eleh deui tapi tetap kurang mah bobotoh. Erek keok erek naon ge tetep urang sudah ya urang Sunda. Pokoknya mah keok be tetap kurang mengadukung. Asa haus mah deh. Asa haus hayang heuleuteula. Oh gitu. Mengpeng aya paku, mengpeng aya Pak RT, mengpeng aya Pak Babin, reug kompak di Muncangela mah. Logor ayeuna mah. Oh logor. Mohon. Pak Didi hatur nuhun tilu kagungan maksa di pamaricai. Dan asa seprit geuning Pak Didi. asa teu mararungkit Asa seprit. ada ieu teh tadi teh meuli nage nyebutna ge meuli aqua Teu percaya si eta mah. Ngawiwirang bae si eta mah. Asa seprit. nyaan Coba. Sok coba. Ya. Asa naon? asa Coca-Cola Pira aku jadi heran ngasa Coca-Cola. Dua beda. Cicing nutut bedaan asa ieu asa teu paruguh. Cek Pang Sanut asa naon tah?
Asa naon? Asa panto. Ini mah Gus pada asa Panta meureun lain panto. Bisi ganti. Heuy, bare toge panta. Tidak toge panta. Muanya ya cai herang kieu. Hiji asa Fanta, hiji Coca-Cola. Cik Hiji naon teh? Marimas naon? cek Mang Diri asa naon? Ya tuh ajaran. Cing mengelili. Asa naon? Tuh cek Malili naon asa naon? Seperti ada manis-manisnya. Beneran meureun tahu seperti ada manis-manis. Jika dina iklan mah. Terpercaya. Ada yang terpercayanya? Asa naon eta? Ya, ajaran coba. Deh, aing mah empung teu ya. Balik video orang datang ke imah, tapi dah Bikin Wah percaya kebiasaan mah. teu ngasaan, Sok. penasaran ya teh udah euy. Sok cik. Bismillahirrahmanirrahim. Aing moal make sedotan geuleuh. Lain Can ge diinum geus bau kereng maneh mah. Goreng. Ngabiwirang asa Sprite, asa Coca-Cola, asa Sok, geura coba anjing dipercaya. Umur jam itu mah asa panto. Kena begeutna jiga panto teh. Bismillahirrahmanirrahim. Sagala ge bismillah heula. Bener. Ti kaler, ti kidul, ti wetan, ti kulon nu ngageugeuh desa ieu. Ulah sakabag-abag ge, ulah uing mah ulah jiga jama itu. Urang be sarangan salamet. Bismillahirrahmanirrahim. suara halus gini. Lain. Asa naon teh? Asa naon eta kudu kadibeakeun kitu. Aing mah asa seubeuh. Batur masa eutik atuh. Asa seperti asa Fanta tuh beda tuh ayeuna mah tuh. Asa ieu ayeuna mah ieu. Asa naon tah? Asa yang balik aing. Asa Fanta, asa wow tuh ngabuburan mata ke eta teh sok aya mamalana nu kitu teh. Oh gitu. Tah kumata. Pan ai uring masa sarua jeung naon cenah bedana bodor ajeng nu paeh. Oh. Aya eta teh bedana. Pan bodorna ge geus paeh, bodorna. Ayo bodor makan hirup betul. Bedana bodor jeung nu paeh. Nya naon tah? Ih da beda. Nu paeh mah hayangna sampurna. Ari bodor. Ari bodor mah garapit bisa jarum coklat meunang. Tapi mata kuing matara udut sampurna, da sampurna mah jang nu paeh. An ai sugan ari meunang mel. Ieu mah mil moal. Geus ai sugan teh. urang tepangkeun heula nya. Mun. Oke. Anu tos ditepangkeun disebatan hiji-hiji kumang kapayun. Oh. Ngan asa haus deui bae. Eueuh eta. Ya, eta geus dibiak. Sok ah. Kabeh jalma geus pasti apal ka kuring. Memang kuring bisa disebutkeun ngetop. Ngaran kuring baheula memang eta. Bari nage moal arek ganti ngaran. Seni calung rileka seni jembar grup padumukan aya di Muncangela kecamatan Naci Picung yang gakeun mah ngadakeun hiburan calung hiji dicepeng aku Mang Didi hiji deui dicepeng
kendang di Jepang nakumang udi tukang goong di Jepang nakumang eman yang gak terima yakin hiburan jalma geus pasti apal kakuri memang kuring bisa disebutkan ngetop ngaran kuring di baheula memang eta seni calung rineka seni jembar calung hiji di Jepang kumang irin hiji deui di Jepang kumang iwan calung dua di Jepang kumang sanut calung katilu di Jepang kumang nini tukang kendang di Jepang kumang udi tukang goong di Jepang kumang emang seni calung rineka seni jemar grup yang yakin mah yakin hiburan calung hiji di Jepang kumang irit calung dua di Jepang kumang iwan calung tilu di Jepang kumang sanut calung opat di Jepang kumang tukang kendang di Jepang kumang udin tukang goong di Jepang kumang seni calung rineka seni jemar padumukan asal desa Munjangela Hei. iya mah coki Nah, Pedah naon? rek naik mah kanu gede karena tanggal 2 tak kadinya lain eta pedah naon segala dipura-purakeun teh. Rek mah maneh aing mah. Atuh ieu mah teu kompak mana mah. Hiji hiji nu kadua katul ari wing teh hayu mah kitu sangarana. Mana mah acan dikenalkeun acan. Atuh acan cuma tukang gendang ari wing kalewat terus. Ini mah dikecerekan ku saha ieu. Ngajak ribut ieu teh. Sugan acan kasebut. Angga sebut atuh insan geus sabaraha kali eta di kendangan ku aya wing ilah ngomong diomongkeun. Anteng we dilewat. Atuh Kaliwat kasebut eta mah kaliwat mah jadi lurah teh tah. Ari jadi lurah teh teu meunang Jawa Tengah Jawa Barat. Jawa Barat Lurah na ngareuna masyarakatna malarang. Jadi kuduna teh Jawa Tengah Jawa Timur. Lurah na ngareuna masyarakat kabawa makmur. Iya. lain bisaan Kuwi mah malarat bae di kurma di Jawa Barat. Lain ieu tumben 100 watt geuning. Otak eta nu kieu mah pasti lamun dina neona 5 watt ngarenet. Wing mah kieu 100 watt otak teh. Atuh. dek Sarua bae. jadi candi tepang Atuh encan ngong sakali mah atuh. nya sok Ieu teh ieu karunya karunya geus 3 kali karunya. bisi teu apal urang dia gitu nya saha Sia mah teu kenaleun wing babaturan kuwu suganya. oh Ulu. Apaleun ya. Apaleun ya. Hayang dipecat di RT sugana. Nah gini aya urang dipecat jadi RT. sok Aduh, abdi mah kulaku keneh kuliring ngaduakeun di dieu teh RT sabaraha kasebutna? 10 Tah ka khususna ka RT 10 pamugi sing naik sing nanjeur Amin. atuh sing
naik si janten RT 11 gitu kan. Atuh. Pan aya peningkatan Emang na sekolahan. Aya RT naik pan sagala ge kudu ningkat tah. Di depan RT 10 kuing didoakeun sing ningkat jadi RT 11 gitu. Kumaha? Ngari riuh. Guys, ditepangkeun ku lagu. Nyaku lagu sok. Engke anu disebut berarti kapayun gitu nya. Gitu kapayu. Akurkeun lah suarana. Sok. Do. Tah, jadi kieu deh, tah. Bu. Tah, gitu nya. Lamun ieu muka berarti ba. Tah, gitu nya. Bareng-bareng 1 2 3. Sok. Bu. Buka. Ba. Apaan tadi geus dibejakeun nya? Ngangah wae tuh. Jawa Tengah, Jawa Timurnya. Anger be. Kene wae. Wah. Kurang kieu bae. Oh, can ditutup berarti nya. Tadi kumaha keur? Sok ditutup heula. Nah, geus ya. Apa halnya? Tuh, aus Mang Iwan tadi teh. Sok. Beri cakali. Bu. Nah, siap. Bareng. Ya. Bung ciki ciki bung hai hai. Bung ciki ciki bung. Bung ciki ciki bung hai hai. Bung ciki ciki bung. Nama saya Didi, hobi main kaleci. Nama saya Irin, paling suka beli piring. Nama saya Iwan, hobinya makan bakwan. Makan bawang. Nama saya Sanut, hobinya main nano. Bunga ciki ciki bung hai hai. Bunga ciki ciki bung. Bunga ciki ciki bung hai hai. Bunga ciki ciki bung. Nama saya Didi, hobi main kaleci. Gede-gede main kaleci. Saya Lili, hobinya main poli. Nama saya Irin, paling suka beli piring. Bunga ciki ciki hai hai. Naon deui ieu teh? Dah aing berakot sih. Newa aing palebawin hantem bae Cikibung. Iraha disebut nah tuh. Apaan batur ge tadi ge buru-buru. Nama saya Lili, hobi namakan jepit. Jepit apa? Sedang jepit meureun. Lain pan aya Lili mah aya sok aya Ayahnya. jepit cap Lili. Baheula. Geus kajen lah. Pada cuaga dan. Maka nama saya Sanut, hobina hitut. Hobinya tukang hitut. Berarti ade can kabagi. Atuh macan kasa ke Sok deui atuh. Sebutkeun ya Saya sebutkeun. orang kabagian gitu. Kabagi ke Pakara kabagian. urang erek nepangkeun bung hiji hiji kibung suka ngaranna si hiji. Nya tuh lamun geus kabeh kabagi ade ngong gitu. Kapan tadi ge urang nuk mana nih si urang can kasebut. Siap. Bunga ciki ciki bung hai hai. Bunga ciki ciki bung. Bunga ciki ciki bung hai hai. Bunga ciki ciki bung. Nama saya Didi, hobi main kaleci. Nama saya Iwan, hobinya makan bakwan. Nama saya Irin,
saya ade hobi napais dage. Nama 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 saya dage hobi napais ade. Nama saya dage hobi napais ade. Tebulak. Oh, enggak satu. Eta tibulak. Tibulak lawan balik. Dibalik. Banyak poe sade. Ari geus kumaha tadina? Sabenerna kumaha? Nama saya ade hobinya pais dage. Oh, gitu tadi. Gak dibalikeun dia mah. Oh, cek geura sok coba. Nama saya dage hobi napais ade. Nah, gitu. Nama saya Ade, hobinya pais dage. Ari urang tadi. Nama saya dage. Nah, gitu. Dibalik. Atuh kajen teh dibalik mah sungut-sungut aing. Eta mah aya dibenerkeun teh nya. Ih, atuh dongeng mah 100 nya mah ih. Nah, tuh Suwarsi. Gagabah. Anu, nah gitu. Ieu teh tayang Ayang, di RCTI, tayang ieu. tayang. Oh iya teh. Ieu teh tayang di RCTI. Ari make Cikibung mah teu zaman. Sok aya dina TV pan kieu. Kumaha? Oh, kumaha? Sok. Dina TV mah Debi, Baby, Dedi, Bobby, Bobby. Babi. Lain eta. Yo, lamun dina ieu, lamun dina Jawa Jakartaan. Jakartaan. Maka Bang Didi, Bang Didi, Bang Iwan, Bang Iwan, Bang Iri, Bang Kong Buduk. Ya mah. Alah. Eta tina abang ya. Kusunda, Sunda aya. Mak Didi, Mak Didi, Mang. Mak Iwan, Mak Iwan. Mak Irin, Irin. Maesan. Aya kene. Kang Didi, Kang Iwan, Kang Irin, Kang Muru. Ya, Dek. Ulah dikitu-kitu. Ulah dikaya-kaya. Kadi. Tuh. Iya mah ku indung bapa nage Tuh. di alam. Di alam urang. Wow, bunga terjet gitu di alam. Di alam. Nah, gitu. Jama bager, Bager urang mah pang bager. sok sholat, Sok. sok maling. Sok. Tara gitu. Oh, pohonya. Oh, sok. Sok maling. Tara. Si mah kieu jadi pikanya Dah. winungna ku bapana. Benar. Halo. Si mah lamun erek minum di inuman. Tuh. Nya. Urang mah. Erek dahar di daharan. daharan. Erek dahar di suapan. Tuh. Apa? Apa? Ayang kiih di kiihan. Tuh, aya nu bang menangkeun. Enak. Iya ge dulur urang. Dulur aja kieu ge. Ieu teh pernah mamang. Tuh. Iya teh. Lamun urang teu boga mamang, ieu gantina. Lamun teu boga bapak, anggap bapak. Lamun teu boga adik, anggap adik. Mun teu boga monyet, Alus tetap. Halus bae teh boga monyet urang monyetna. lamun teu boga monyet, ieu monyetna. Udah. Cenah. Eta ka aku kolot biski kitu ulah sing doraka. Nyanyet teh yang. Ieu teh masih kene minal aidin wal faidin. Minal aidin wal Minta faidin. dihampura. Hampura maksud. Balik nih kolot. Situ mah manggap budak ken. Udah, ka bener Rik. Ai nu ngorek anu kolot sok ka bener. Asa ieu ke. Ka bener.
Dibalik mah di dia kolot ka uih dikit tah. Wing masuk inget Pak Didi. Eta tetangga kamari rek lebaran pisan pas rek poe lebaran dua poe. Kumaha Kita tah? tetangga Nya. teu boga duit. Karunya teuing atuh. Urang kan orang kaya. Orang kaya. Pade cenah punten pisan ieu bibi teu gaduh artos cenah kanggo meuli baju cenah. Terus? Heuh naon kitu bi? Itu cenah boga TV 14 in cenah rek dijual cenah kitu. TV teh. Oh, TV teh eta teh kujang da urang teh karunya. Kata tangganya kudu urang teh gotong royong kudu silih bantuan keur malek lebaran berenjang beli baju eta ku TV teh kurang dibeli. Terus Dibawa ka imah TV teh. TV teh. Di TV teh. Eta TV begitu ieu teh. Aduh boga TV cinta kitu di imah teh nya. Da karunya eta kitu. Nah, terus urang teh meuli ieu naon itu teh antena. Antena teh anu jelas ayeuna digital tah make anu antena ulah hek teh anu kitu. Ulah hek UHF meureun. UHF tah anu aing mah ulah hek, Pak. Make ulah hek. Apaan tihang nada urang mah teu jadi tihang nate ku awi. Jadi batur mah pan ku besi. Uing mah tihang nate ku awi. Pas kabeneran aya ieu naon hujan gede, kaanginkeun jadi ngaulah hek gitu. Jadi antena teh ngaulah hek uing teh. Eta TV begitu disetel di uing, TV teh cepret we uing teh. Ai siaran teh dina TV teh aya siaran RCTI nu aing. RCTI meureun. Uing mah RCTI siaran teh. nah RCTI. Apaan geulina nu ngajualna teh? Second urang meulina ti CETI. Di Ceti. Bener ngajual TV-nya Ceti. Nah, jadi tetangga uing teh CETI ngajual TV. Dibeli ka urang. Disetel di imah teh eta siaran teh RCTI beda beulina ti CETI second. Tah dina TV teh sok aya iklan dang. Iklan. Iklan lagi ya dina RCTI. Susu saya, susu Maerot. Susu Indomie lah ya. Susu oke. bendera. Susu Maerot. Nuing mama Erot lain bendera. Gak bisa. Susu bendera mah susuan Maerot mah aya. Wew. Tapi bener oke. Urang hiburan heulanya. Sanggakeun ka Kang Irim masih dina Wanda Calung menawi engke urang dilajeng kana dangdutan. Insyaallah.